Para mitra kaum dangu, aku mahadaramang sadayana, alhamdulillah mangjaya yahibar pangdu ati para wargi. Biasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nukatuna, carios nyambung judulna nyaeta Talaga Hideung. Ieu dongeng karya Kileuksa ayeuna nincak bagian kadua. Atuh mangjaya ngaturkeun nuhun upami teu lepat mah harita teh para mitra. Paringga sareng Asmadi nuju tarung. Para wargi sadaya marebutkeun Nyi Pujiyanti. Para mitra anu mulia, harita Ki Sarmo teh ngajedeleh ka dua jalmi. Muka telah nyata Asmadi jeung Paringga bari ngajak ka Nyi Puja sangkan balik ka tempatna ka Talaga Herang. Tapi Nyi Puja harita teh para mitra kalah ka ngajawab caritaan Sarmo. Kang Sarmo, eta kasuran teh gagabah teuing teluju sareng kanyataan. Tuh tingali Asmadi sareng Paringga tarungnya nya. Henteu bobodohan sakumaha ceuk sangkaan akang. Abdi teu percaya mun maranehanana ngan sakadar heureuy atawa banyol. Sabab sabetan-sabetan bedog nu mateni. Lain ciri nu pasti ngeunaan keur heureuy Kang, tapi daria ieu mah kanyataan. Pujayanti kuat pamadeganana teu kapangaruhan ku Sarmo. Sawios bumi kitu mah atuh nanging kumaha atuh janji urang anu kapungkur. Nah bade kumaha terasna akang mah tos lami ngantosan. Kaya terasna tos dugi ka dieu we Kang. Akang mah teu beda sareng Asmadi katut Paringga. Mun mika palai ka abdi kedah tarung heula. Mungkin unggul baris kenging hadiah ti abdi. Naon hadiahna Nyai? Sarmo curingha. Lamaranana ditampi ku abdi sarta bakal dilajengkeun ka pernikahan. Tapi kedah unggul kalayan jujur ulah licik atawa curang. Abdi mah teu resep kanu licik teh. Abdi reueus upami gaduh panutan kanu jujur sareng kagungan jiwa satria. Upami akang mipakapalai ka diri abdi mah tuh geda gempur nu duaan rubuhkeun ku akang. Pujayanti nunjuk kanu keur tarung. Nu beuki lila beuki ragot gerakan-gerakan Asmadi jeung Paringga. Katara para mitra pating kolebat teh ungkul tina awahing ku cepet-cepetna jeung deui ukur kacaangan ku cahaya bentang. Kada rupa nu tarung teu pati atra. Ari Sarmo neuteub seukeut kanu tarung hatena deg-degan. Teu wani mun kudu adu jajaten ngahareupan anu kitu ketakna mah hatena miris taya kawani rerempodan. Tapi ka Nyi Puja hak cida hayangeunana kawan tu geus diintip-intip ti leuleutik. Geus dilineukan ti baheula. Mangga geura majeng atuh Kang, taya lepatna tiluan ge tarung mah. Kelana Nyai lah. Moal puguh ari tiluan mah da teu puguh elehna atuh. Apa Nyai tos nyaurkeun yen palai teh nu unggul bari jeung jujur. Atuh pami tarung tiluan mah moal katingali nu jujurna. Kajujuran mah teu kedah katingali ku nu lian Kang. Margi kedah yakin. Dina mana nyalira teu kedah ditemongkeun ka nu lian. Ayo mangga pilih nah bade ngiring tarung atau mending muli. Ya mending muli tapi kedah sareng Nyai, cek Sarmo bari nubruk ka Nyi Puja. Rigidig dipanggul pelesat lumpat ninggalkeun tegal. Teu malire kanu keur ragot tarung. Nyi Puja teu bisa hojah teterajelan hayang leupas. Tapi dicekel pageuh ku Sarmo jejeritan taya hartina. Lantaran geus jauh ti lembur sarta geus anggang ti nu keur perang. Ongkoh Asmadi jeung Paringga teu malire ka sisi kagigir perhatianana museur nyaeta para mitra keur tarung teh. Peuting ngejempling kagarewakeun ku pating belentrangna sora bedog nu diadu. Kembang seuneu pating buricak dibarung ku sora nu pating hariuk. Kawas bang barahiber Asmadi jeung Paringga geus teu asa-asa dina tarungna. Estuning segut jeung soson-soson sabab pada hayang mibanda Nyi Mojang. Duk gelis tanpa tani. Hapunten para mitra. Jutaan bentang anu nyaksian kawas teurik ngabangi. Milu sedih jeung nalangsa kadua jajakan nu keur kasasar pikir. Nepi ka tega perang ngalawan sobat ukur marbutkeun awewe nu can puguh. Beuting beuki jempling Cipanon bentang geus turun. Ngagarenang dina tungtung daun. Hawa beuki tiis waktu ngagayuh ka subuh tungtungna dipapag ku balebat di wetan. Nu hurung ngempur ngahibaran anu keur tarung. Di kajauhan kadenge sora hayam jago nu kongkrongo, sora jangkrik geus carang, sora sato-sato cehjen kawas nu ngahaja ngadedempes.
teu aya nu nyoara sieun kabarerang kuno keur tarung. Kaayaan kitu teh ngalilirkeun Asmadi jeung Paringga. Nu keur tarung bebeakan celeng Paringga luncat ka tukang leungeun kencang usap kesang. Napas ngahegak bakat ku capek panon molotot mencerong ka musuh. Paringga, anjeun teh tela dijaya euy. Sanggup ngaladenan pengawas dewek nepi ka 100 jurus. Tapi montong waka suka bunga deuleu. Aing boga kena jurus simpenan nu mati ieu barisan ti Aki. Cek Asmadi bangun handeueul. Lantaran nepi ka wanci subuh can hasil ngarubuhkeun musuh. Asmadi ulah kembalinan euy. Kuring memang ngaku kana keunggulan maneh. Nu memang teu bisa dianggap enteng. Tapi ulah sombong ieu. Kuring can ngaku eleh ieu. Sanggup keneh najan ku tarung nepi ka 100 tahun ge. Tapi cobakeun ku maneh tempo tuh. Pajar geus sibar di wetan. Manuk saeran geus beger ngabagiakeun Sang Batara Surya. Sedeng Nyimojang Paringga teu kebat nyaritana terus ngererat-reret neangan Puja Yanti. Mana si Nyai disumutkeun ku maneh si Paringga? Montong kemana wae ngomong ti apaan aing teh teu jauh ti maneh gelut. Nah iraha nyebutkeun Nyimojang. Nu matak ceuk aing geus sing ayem euy. Teu kudu kabur ku nafsu. Tak kieu jadina ieu. Marebutkeun balung tanpa eusi ieu, marebutkeun naon atuh geus kieu ieu? Rek terus sarung itu kumaha? Asmadi teu nemalan. Manehna rarat-reret ka sabudeureun eta tempat. Tapi nu katempo Iwati jukut jeung eurih nu kahibaran ku balebat ti beulah wetan. Beuki lila beuki caang dipapag ku sora manuk nu recet. Atuh matak waas para mitra sadaya. Akhirna mah berai beurang halimun isuk katempo ngalamuk di lamping gunung. Manuk leutik pating arat celog dina dahan-dahan kai. Aduh, kamana si Nyai kabur gitu? Wah, kapalingan ya. Bener tah si Puja teh leungit euy. Tapi can pasti nah kabur atawa aya anu mawa ye. Urang geus kapalingan nu penting mah jongjon teuing tarung ye. Malamun geus kieu ye, naon kudu dipilampah ku urang? Cek Paringga bari ngasupkeun deui bedog kana sarangkana. Sumanget pikeun tarung ngadak-ngadak leungit. Atuh Asmadi ge geus teu nafsu bedogna diampihkeun. Gek diuk dina jukut mureleng ka tebeh wetan. Kawas nu ngarep-ngarep panon poe nu bakal medal. Wah, urang geus katipu Asmadi. Diadukeun ku Mojang geulis urang talaga herang. Cing dewek rek nanya lah, ari maneh nyaho eta tempat? Cek Paringga bari nurutan diuk. Buuk diriaban katebak ku angin leutik. Bener urang duaan kaditipu ieu. Diadukeun ku oe gejul ye. Eta euy politik adu domba teh itu ngaranna ye. Hanya ka teu nanyakeun di mana talaga herang teh nya. Kuring eca nyaho atuh. Asmadi bari kerung hatena ngarasahan euy. Da ieu kasalahan urang ye. Akibat tina ngalajur nafsu ngumar amarah ieu jadi kieu ye. Urang teu bisa nyusul ka talaga herang. Sabab teu tanyakeun nu taliti, talaga herang nu mana atuh da loba talaga teh. Asmadi ungut-ungutan. Ayeuna mah sadar kana kasalahanana. Manehna rumasa geus katipu ku Nyimojang. Kabengbat ku kageulisanana serab ku lenjangna. Nu akhirna panon hate jadi surem teu taliti dina tatanyana. Matu ayeuna Paringga, dorong balik we atuh ayeuna mah lebar sadapan tuh. Si leber teuing mangkana geus ujug pisan ye. Yah, urang nyaredap deui mending ge. Jadian tadi malah anggap we impian goreng. Cek Paringga jung nangtung. Oh benerkeun bae lah, tong tulus musuhannya. Da awena ge kalah kabur. Mun aya diteke sia ku aing. Asmadi ku kulutus terus ngalewas ini ti heula dituturkeun ku Paringga. Para mitra anu mulia, dua sobat laleumpangna ajugjug lemurna. Dijajabkeun ku recetna sora manuk nu beuki beurang teh beuki beger. Galumira rek tepung jeung panon poe. Harita Asmadi jeung Paringga teu ngaromong jamedud baeun. Bakat ku handeueul ambek nyedak tanaga midak. Mun Nyimojang aya mah hareupeunana moal burung pada nyabok. Sadatangna ka lemur Asmadi jeung Paringga migawe pacabakanana nu geus maranti. Nyadap sakumaha biasana, unggal poe teu weleh nguprek we di tempat panggulaan. Lantaran gula mah teu kudu dijual ku sorangan sabab sok aya bandar nu datang ka pangulaan. Duit teh sasat daratang sorangan. Sosobatan antara Asmadi jeung Paringga teu kapangaruhan ku kajadian tarung.
Eta kabeh dianggap hiji impian teu aya tapak nu napal dina pikiran. Paringga jeung Asmadi biasa deui sarasa sari. Sagtuna heula kaayaan Paringga jeung sobatna ayeuna kocapkeun di hiji tempat nu pernahna di sisi gunung. Teu jauh jeung walungan Cilenca di dinya aya talaga. Saina herang canemrang, ari beulah kaler aya imah hiji. Mencal teu aya baturna lantaran jauh kalembur sakuriling bungking iwa ti leuweung jeung leuweung bungkul. Harita teh berai beurang pisan. Di sisi talaga aya dua rumaja keur ngobrol paduduaan dari upin akar kiara nu pating raringkel kawas orai. Daun kiara ngaroyom kana talaga, janggotna ramai antel kana cai. Kang Sarmo, atuh buru-buru muli atuh bade ngantos sanaon? Ceuk Nyi Mojang bari mencerong ka Sarmo. Ngahulang bae jiga nu bingung. Akang mah wakang ieu supaya minta can dibaler ku Nyai mah. Kumaha atuh putusanana na bade nampi atawa moal? Sarmo malik nanya. Manehna hayang balik bari mawa putusan. Ieu Kang Sarmonya, perkawis abdi ulah janten emutannya, margi moal awak masihan putusan. Abdi mah ngantosan heula putusan ti Kang Asmadi, sareng Kang Paringga saha nu unggul. Eta nu bari ditampi ku abdi. Lah kitu Nyai. Apa nagang geus leuwih ti heula ngalamar ka Nyai teh. Kira ku rek kabing buat kun ulian. Na teu awados itu ka Akang. Sarmo haneueul. Hate asa kasigeung ku putusan Pujayanti. Laras parantos ngalamar teh mah nanging teu acan ditampi. Na make kedah tukuh wae ka Akang da teu tiasa kitu abdi gaduh Akang memilih ka saha bae nu dipika hayang ku abdi. Saha nu dipika pale ku Nyai teh? Mun unggul dina pertarungan. Jadi Akang mau ditarimanya. Datuk ingin ngiring tarung. Tiasa we keur satarung mah nu mawi. Wengi oge ditawisan ku abdi upami aya maksad mah ka diri abdi geura lawanan nu duaan. Tapi Akang mah kalah kabur bari mawa abdi. Nabiskeun jalmi kecing, jajarih kupati hayang untung dina enteng. Sanes satria nu kitu makang abdi mah teu resep ka jajaka kitu teh. Moanya lalaki taya kawani. Rei. Ceuli Sarmo euceuy hatena panas. Jajantung ratug asa dihina ku Pujayanti, jeung asa teu dihargaan sorot panon jadi hurung. Nafsu ngagedur amarah teu kawadahan, timbul wawanen pok nyarita tegas. Geura putuskeun ieu. Kudu kumaha Akang ayeuna? Naon kahayang Nyai? Ku Akang tangtu bakal dicumponan. Asa laksana ngahiji laki rabi jeung Nyai. Akang geus bilang ngadaguan ieu. Akang teu ridho lamun Nyai beunang ku batur. Kitu pokna teh bari kekerot nahan amarah. Kang Sarmo upami leres-leres mika palai ka diri abdi, geura susul Kang Asmadi ka Tegal Jukut. Geura ajak tarung sing nepi ka eleh, oge Kang Paringga. Ku Akang kudu dirubuhkeun heula. Mun Akang unggul abdi daek nampi kana maksad Akang. Atuh sajabat kitu Kang Asmadi jeung Kang Paringga kudu jadi patalukan sina jadi ganek urang. Akang tarima kana eta putusan. Dagoan di dieu. Pokona mah Akang rek ngajorag ka Tegal nu dipake galungan ku eta jelema. Permios Nyai. Nah, wilujeng angkat. Sarmo teu panjang mikir. Pada saat lumpat balik deui ka Tegal Jukut, nu dipake medan dana laga ku Asmadi jeung Paringga. Sakilat geus jauh pisan teu katempo ku Pujayanti. Sina galungan heula jeung urang Cilamping deuleu. Nanya nu ngaran Sarmo teh gagah. Nanya gede wawane jeung loba pangabisana. Aing teu hayang boga salaki kajajakan nu taya kabisa. Aing mah hayang boga salaki teh kasatria nu gagah sakti. Nu elmuna saluhureun ti aing. Kitu ceuk Nyi Puja. Bari terus cengkat sarta leumpang ngajugjug ka imahna. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Pating aroya jiga anu ngagupayan. Manuk-manuk recet disarada paramita sanes disarada ngawih ngahariring ngabeberah kana hate Nyi Puja nu keuringrang loba kaharibah. Sedengkeun lamak di talaga pating siriwit paudag-udag kasisi dipapag ku kalakai nu ragrag kacai tuluy ngangkleung tanpa daya. Para mitra kaum dang, kocapkeun dina kaayaan kitu di imah aya dua lalaki nu pating bedega deukeut pantohari. Barang jo Nyi Puja dua lalaki teh manggu tanah hormat tuluy nu saurang mukakeun panto. Mang Karji, Mang Uyi, kumaha di imah? Teu aya naon-naon? Nyi Puja tumanya bari neuteuk, ngajanteng hareupeun lawang.
Aya berkah aya naon-naon nyai, aman pokona mah. Cek Mang Karji. Bade ganyi puja nu satia. Nuhun Mang, buru baru sadiakeun cainya kuring rek mandi. Unyuk sumbangan nyai. Pujayanti asup ka imah ari Mang Karji jeung Mang Uhi pating laleos ka tukang. Rek nyadiakeun cai keur mani, geus ngabaku nyi puja sok mani di pipir imah. Make kemang 7 rupa sarta sok diwedah ku getih seger tina botol. Ari teh geus lila lumangsung sarta geus teu matak aneh pikeun bade ganu 2. Lantaran Mang Karji jeung Mang Uji teh bade turun tumurun ti karuhun nyi puja. Ceuk ujaring carita, nyi puja teh turunan anu pamungkas ti hiji ratu nu ngawasa di wewengkon eta. Salah sahiji harta titinggalan eta ratu nyaeta talaga nu caina herang canemrang. Loba lauk galede sarta caina tara saat sok sanajan katiga entak-entakan. Nyi puja boga hiji kabiasaan nu aneh jeung mata kukurayeun bulu punuk, tapi can kanyahoan ku balarea iwa ti ku badegana nu duaan teh. Kocapkeun nyi puja geus rengse mani. Tuluy asup ka kamar rek dangdang teu kungsi lila geus bijil deui. Gek diuk dina kursi hoe anu aya di tepas. Badega nu 2 gancang madep kadunungan, sila meninga jemprak geus sayaga pikeun narima parentah. Nyai Mang nyangakeun sembah kawilujengan. Oge mugi kersa ngahapunten kana sagala rupi kalepatan Mang. Bok bili salamina ulun kumaula ka nyai, kirang tata kirang titi, kirang nyugemakeun ka salira. Atuh saja biti kitu Mang teh salamina nganti dawuh nyai. Sayagi kanggo nampi timalan. Naon bae nu baris dijalankeun ku Mang, bade dilaksanakeun. Cek Mang Karji. Pasang peta jiga punggawa mantri kanyi ratu dinas sandiwara. Nuhun Mang Karji pangabakti Mamang katampi katada pisan ku kuring. Oge dihampura tina sagala rupa kakurangan jeung kasalahan. Atuh kana satiaan Mamang, kasatiaan Mamang kuring ge kasida narimakeunana. Memang ayeuna oge aya tugas nu kudu dipigawe ku Mamang duaan. Ceuk nyi puja. Bari ngusap-ngusap kapas kana pipi panon melong ka bade ganu 2. Sanos Mang oge sami nganti-nganti timalan nyai. Ceuk Nyang Uhi tetinggaleun nemongkeun kasatiaan kadunungan. Naon maksud nyai dinten ieu? Mangga geura saurkeun. Mang duaan siang wengi teu weleh nganti-nganti timalan ti nyai. Kalayan sangem kanggo ngalaksanakeunana. Bujeng-bujeng siang sanaos janari tengah wengi oge tangtu dilaksanakeun. Margi tugas Mang duaan. Gaya deui kajabi ti babakti ka salira bujeng-bujeng tanaga sareng emutan sok sanaos lara dugi kapati Mang sayang. Hatur nuhun Mang Karji. Itu di Mang Uhi sok bandungannya ku Mang duaan kuring rek nyarita. Unyuk sumanga sejang iringan. Kuring teh geus teu boga wedaknya, Mamang duaan kudu buru-buru inget neangan pangabutuh kuring. Kahade sing apik jeung talitinya. Ulah kanyahoan ku urang lembur. Jeung dineangan nu alus, nu ngora, nu geulis jeung nu lineuknya. Mun Mamang duaan hasil, ilmu si cagak karang rek didikeun ka Mamang duaan. Dina kadi ati kuring. Unyuk sumanga nyai. Mang sejang ngajalankeun eta timalan. Disuhunkeun piduana supados lancar sareng hasil kalayan nyurumakeun. Diduakeun pisan pral geram nyangnya teu kudu dingke-engke. Amit sejamios. Mang Karji jeung Mang Uhi nyemah. Tuluy unur ti hareupeun dununganana gede indit geus teu rarat-rarat deui. Kawas geus tuman dina ngajalankeun eta parentah. Bareng jeung inditna bade ganu 2, ti palebah talaga kadenge sora anjing nu babaung. Disusul ku seahna sora angin nu debak tangkal kiara. Kaayaan jadi mata keung jeung lalewang padahal mah harita teh keur meujeuhna rumangsang panon poe ge moncorong bengrasna. Ari Nyi Puja teu incah deui ti tempat yukna jongjon bangun anu taya taringeran. Panon melong kaburuan pinuh ku kekembangan sarta loba kukupu jeung bangbara pating kaleper nyiseup kembang. Tekung sililati harita jorelat celeng-celeng aya nu luluncatan asup kaburuan. Celeg di hareupeunna panto anu nangtung horeng teh sarmo geus tepi deui kadinya beungeut peureum ke sangucur menuju. Bagea Kang Sarmo, mana jajakan duaan teh? Ka bawah teh. Abdi teh geus lila nungguhan hayang geura boga badega anyar. Nyi Puja nanya ari Sarmo tetep ngajanteng dina panyaweran. Nyai, si Asmadi jeung si Paringa lah memang lain manusia bener Nyai lah.
Maranehanan teu tarung dina sasina soson-soson. Kalabur ninggalkeun pakalangan. Basa akang datang ka ditu ngan kari tapakna wungkul. Manggelukna mah geus adeuweul. Tak kulantaran kitu akang can bisa ngalaksanakeun kapalai nyai. Sabab manggelukna eueuh. Ayeuna mah akang teh minta katerangan nu jelas nah di mana caricingnya manusia-manusia burung teh. Ku akang rek dijorag ka imahna. Sarmo ambakkeun. Asa diheureuyan ku musuhna. Oh, jadi Asmadi jeung Paringa teh teu kasampaknya. Henteu nyai geus baralik meureun. Mun kitu carana mah akang kudu daek nyusul ka lemurna. Dung datangan ka lemur Cilampi nu pernahna belah kidul nu semungetan. Aya di tutugan Gunung Munjul, sisi walungan Cipancar. Abdi ngantos-ngantos putusan ti akangnya. Mun hasil akang bisa hirup babarengan jeung abdi. Nuhun nyai lah, permios akang sejamnya. Teu nunggu heula jawaban. Leos Sarmo indit ngagedig bangun rusuh. Sanggeus angang ti imah Nyi Puja pada saat lumpat tarik naker ngagunakeun ilmu gagana paksi. Nu gerakanana teu beda jeung manuk anu keur kumalayang di awang-awang bari lumpat Sarmo ngupat dina hatena. Teu suka mun dilaksanakeun Nyi Puja teh. Sabab aing geus heubeul mikahayang ka manehna. Geus hampir 2 tahun atuh. Hanya kal manehna bet adigung ye. Dan harga kena geuris jeung loba nu hayang. Tapi ayeuna moal gagal lantaran geus puguh kahayangna. Dan kari usaha pikeun neangan ngelehkeun si Asmadi jeung si Paringa. Rasakeun sia babongok sia duanana ku aing bakal diluruh deuleu. Moal dibere ampun diringkus sakalian saku aing. Kituna teh bari terus lumpat satarikna. Atuh meuni jojorelatan dituturkeun ku sora angin. Mun tepung jeung jalma biasa tangtu moal buruh. Nyangka setan ngaliwat lantaran nu katempo ukur bayanganana hideung ngabelesat lir ibarat kilat. Para mitra sadaya, harita teh kira-kira wanci asar Asmadi jeung Paringa can beres nyadap. Lantaran lain satangka jeung jauh tempatna. Tapi najan bari jeung kitu teu matak capek pikeun maranehanana lantaran geus jadi pacabakan nu ngabaku. Sanggeus rengse nyadap duaan araya di panggulaan masing-masing. Nah heureuh wedang sakumaha biasana. Harita Paringa diuk ngajentul bari ngalamun mikiran pangalaman anu geus kaliwat. Ras inget ka Nyi Puja nu kungsi jadi diparebutkeun jeung sobatna. Paringa ngarahuh narik napas panjang. Manehna ngarasa jengkel ku kalakuan Nyi Puja. Lantaran asa diadukeun jeung asa dilejohkeun. Tungtungna timbul rasa ijid dina hatena. Hayang males pati ka Nyi Puja. Dipikir beuki kapikir, dirasa beuki karasa. Tetela nyeri kana ati, nyeredet kana hate. Aing teh asa dihina ku awen ngaran Puja. Nah aing teh becicing wae. Nah aing teh bet narima wae kitu kan wahina. Aing teh kecingan kitu mah. Teu boga kahayang jeung teu boga harga diri. Kudu kumaha ayeuna ye? Ceuk hate Paringa bari melong ka lebak. Sawangan balik deui ka alam katukang dina mangsa tarung jeung sobatna. Beuki lila beuki karasayan harga dirina dipincak ku deungeun-deungeun. Beuki jelas aing teh teu boga pamadegan jeung teu boga harga diri. Mun kitu carana mah aing kudu ngayakeun balitungan jeung si Puja. Manehna kudu nyaho saha aing ye nu sanyana. Tapi di mana hari talaga herangnya? Sabab kakara ngadenge bet aya di lemur gitu. Nah, ngaran lemur atau ngaran naon itu? Kudu badami jeung si Asmadi, sangkan masalahna tererengse. Sanggeus mikir nepi ka palebah dinya jung nangtung kop kana suruh teas 2 gelempeng. Bus dihasupkeun kana hawu panggulaan. Sinu beuki tarik kadengena meninggal guru, sedengkeun wedang ngagolak ampul-ampulan. Geus kitu leos ini trek nyampeurkeun ka sobatna nu tempatna kahalangan ku walungan jeung misah pasir tapi teu pati jauh paling-paling kira-kira 50 tumak angangna. Barang jol harita teh ka tempat panggulaan Asmadi. Kasampak sobatna keur ngadeluk meresan daun kalapa garing keur maros gula. Uguh meni atoheun kadatangan Paringa teh pagawean ditunda heula bari pok nyarita. Sanyana kuring rek nepungan ka maneh euy.
sabab bunga poe teh bisa tentrem hate teh inget wae kana kajadian geus kaliwat utama inget kasih puja teh nu ngahina ka urang syukur atuh ari sapikiran mah ai sapikiran mah syukur dewek ngarasa bunga kumaha karep maneh ayeuna Asmadi cek Paringa paroman marah mah lah mun aya waktu mah urang maruruh sa si puja teh sageui we teu kapanggih apaan geus kanyahoan tempatna mah ngaranna Talaga Herang cenah urang tanyakeun kan nu nyaho sugan kapanggih mun geus kapanggih rek kumaha cek Paringa nanya ieu nya lamun geus kapanggih tempatna sarta jelemana tepung ulah asa-asa deui lah langsung we paehan tuman awal kitu mah ngadukeun ka lalaki budi warah kitu Paringa ungut-ungutan sabab tetela eusihas teh sobatna teh luyu jeung kahayangna memang kitu pamaksudan manehna ge hayang ngayakeun balitungan jeung Pujayanti nu geus ngalejokeun ka manehanana syukur dari kitu mah di tetela urang duaan teh saha teh sakahayang jeung satujuan muga-muga hal ieu teh bari namahan pageuna tali sasobatan urang sing langgeng nepikeun ka akhir kahirupan malah mah sing turun-tumurun nepi ka anak incu mun kitu mah dewek teh satuju atuh jadi maneh boga pikiran kitu nya bener di kitu pisan maksud jeung tujuan dewek oge malah napangna datang ka dieu ge rek nyawalakeun hal ieu tapi aya hiji hal nu kudu dipikiran sabab bakal ngarugikeun ka urang duaan ngarugikeun kumaha Asmadi teu ngartieun tarangna kerung namun urang nguruskeun kitu patut tangtu usaha kaganggu sedengkeun mun urang teu boga usaha sejen iwati nyadak sing rek kumaha pamadegan maneh ngeunaan hal ieu nya rek mentingkeun usaha atawa rek ngurus nu kitu patut Paringa kawas nu satengah hate nya duanana ge penting sarua we itu perlu diperhatikeun atuh pagawean urang pakasaban perlu diperhatikeun nya carana kumaha da bingung mikiranana atuh kieu carananya waktuna usaha urang kudu usaha ulah dipake nu teu puguh pabebeurang lamun keur lowong tina pagawean urang indit neangan si Puja eta we carana mah atuh nya mojong dona tumun kitu mah wayahna we sabab kudu bisa ngabagi waktu sangkan pangabutuh bisa kacumponan kabeh usaha bari jalan harga diri kabelaan bener bener pisan caritaan teh satuju lah dewek tapi Paringa teu kebat nyaritana manehna ngadenge sora nu ngagerung di belah kulon beuki lila beuki atra kadenge ngaguruh lir hujan silantang malah lila-lila mah Asmadi ge ngadengeun meni dengdek we ngadedengekeun hayang jentre nah hati mana datang eta sora tak naon sora naon angin tawa hujan jadi ngandewek mah sora angin jiga nama tapi angin naonnya tuh kuring mah teu bisa naguh atuh cek Asmadi jep jempe deui anu ngaguruh beuki atra kadeng malah lila-lila di wewengkon eta jadi gandeng sada aya angin barat tapi tatangkalan teu aya nu oyag ukur daunna we pating garupai katebak ku angin leutik teu angin atawa aya setan ngaliwat cek Asmadi luak pieu nempuan kaayaan di lelewok eta rantuan lah na aya naon dieu nya jep angin jempe nu ngaguruh oge leungit Asmadi jeung Paringa silih reret duanana ngarasa kaget tapi teu aya nu nyarita waspada bisa aya bancang pakewuh lantaran asa beda karasana keur kitu cakakak aya nu seuri sora handaruan aweuhanana bulak-balik mata keueung sadanu nyarita di jero guha nuduaan pating raringeuh can bisa neguh kana naon-naon nu kajadian tapi samemeh aya nu nyarita gero aya nu ngagorowok sorana mah datang ti luhur Asmadi Paringa cenah tuluy kadenge pating saleor ka unggal madhab siga nu silih temalan nuduaan pating raringeuh ti wawuh jeung eta sora jeung teu ngarti kana maksud-maksudna sahanya abet ngageroan ka urang duaan wawuh teu teu asa maneh asa aneh kadenge lagi saha atunya Paringa oge heraneun tuluy duak liuk neangan nu ngageroan Asmadi Paringa mun nya sia jago geureup apa ka aing ieu di mana sia tah kadenge nu ngageroan jelas nantang Asmadi jeung Paringa atuh mending ngaharuleng nu duaan teh lain sieun tapi teu ngarti naon sabab musababna jeung teu wabuh
saha atuh eta teh? Kumaha pamanggih maneh di euy, radenan tawa ulah. Alah, manusia bangka barah mah kudu diwara. Kumaha wani nangtang kumayua sia. Itu wawuh ka manehna. Alah, urang mah teu wawuh. Ini mah ulah kapalang kagok lah urang datangan yang nyaho. Satuju lah ieu urang papag. Duanana singkil. Asmadi ngajewang hawur wulung anu nyelap dina bilik. Paringga ngagilirkeun perah bedog leungeun geus arateul hayang geura bertarung. Hatena panas. Jajantung ratuk di barungku panasaran. Bral duanana Maria ngajugjug ka tempat datangna sora. Paranggok kahiji palataran didinya aya nu ngajega nulak cangkeng. Panon teu weleh rarat reret ka sabudeureun eta tempat. Ngadaguan musuhna. Goreng teh Sarmo nu geus tepi ka wewengkon eta rek ngajak tarung kanu duaan. Asmadi. Jelek mah teu wawuh jeung manehna teh nya. Ai maneh kumaha? Udah dewe kitu wawuh tapi itu manusiananya. Sahanya teu teu wawuh. Euy kakara dewek nempo beungeut na ge. Tapi kulantaran manehna geus kumaha wani nangtang-nangtang urang waras sakalian. Cek Paringga harita teh ngomong kagok asong meureun para wargi sadaya. Tuluy ngadeuketan kaki Sarmo bari jeung ti pepreket nahan amarah. Hayang geura nampiling ka Sarmo. Asmadi ge nya kitu leumpang gancang murumusuh. Gampaleungeun geus karetek meber-meber hayang geura nyabo mung hanya kal waktos da kawejeng se.